Sadayana muslimin muslimat, urang wajib nyarial ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Dina lafad faridatun eta isim fa'il makna mubalaghah, jadi banget kacida nyar ilmu teh. Wajib dialajar ngaji ngan ulah yang kapuji, lahir batin cinga hiji, pan Allah parantos janji. Allah bakal maparinan kajalmaan ariman, umat Nabi akhir zaman, di akhirat pasti aman. Gerapek aji ilmuna, pek taroskeun ka ahlina, tong isin dulur datangna, ke pasti aya hasilna. Dosa lamun teu diajar, eta jalma pasti sasar. Bakal leungit sifat sobar, sangsara di alam mahsyar. Nyiar ilmu diwajibkeun, ku Rasul diparentahkeun, anu bakal nyalametkeun, pek diajarna sing leukeun. Nyaeta ilmu agama nu disebarkeun ulama, pikeun sadayana jalma nu hayang hirup utama. Mengpeng aya kesempatan kanggo milarian jalan, pilari ridho pangeran, ulangan jadi alasan. Abdi ukur ngawartosan, kasadaya insan-insan, sabab ajal teh ngantosan, di dunia ukur ngasaan. Gerapilari ilmuna, anu aya manfaatna, ulangan ukur capena, teu aya buruhanana. Ari ilmu nu manfaat, eta karaosna nikmat, ku pada jalma dihormat, kalayan jadi syafaat. Sabab jalma sadayana teu aya nu sampurna, seueur kakiranganana, ngantong liren milarina. Diajar ilmu tauhid, sing apal tong ulah dalid, ngarah teu kabawa palid, ilmu fikihna sing mufid. Ari tauhid ka Gusti, Allah simpen jero ati, yakin sieun ku Gusti, ti hirup dugi ka mati. Ngarasa hirup diatur, senang sehat fakir udur, dihirup sampai dikubur ku Allah nur
Rabbun Ghafur. Ulah luntur kaibunan, ulah gedag kaanginan, ulah laas kahujanan, percaya kanu kagungan. Sadayana geti Gusti Allah anu gaduh pasti, nu ngatur hirup jeung mati, tekadkeun di jero ati.